kalimat supaya anda mesti tuluy opat baris dina hiji kalimat. Bener? Elatna yang disebutkan supaya anda mesti tuluy opat baris dina hiji kalimat. Sok lamun di barisan kabeh dibaca pa'alala, dibaca daharoja, daharoja. Beneran terus lamun aya opat huruf di barisan kabeh teh berat. Terus dibaca daharoja. Kumaha ge mulana? Ya daharoja mah bisa. Terus jadi kudu aya nu disukunkeun salah serius. Terus kudu aya nu disukunkeun lamun dina hiji kalimat aya opat huruf di barisan. Terus aya opat huruf ya dina sakalimat, maka kudu salah seriusna anu dinamana anu disukunkeun. Terus kudu aya salah seriusna anu disukun dalam teu disukunkeun mah bakal berat. Terus santri kitu can ulah salah kabeh. Terus kudu aya nu soalnya urang terus ngesurahan banyak. Terus itu ada. Nah, elatna panna anu disukunkeun ain. Elatna panna anu disukunkeun ain. Margi anu sajeun teu sah. Margi anu sajeun teu sah. Disukunkeun anak teu sah. Margi anu sajeun teu sah disukunkeun mana buktina meunana? Sing buktikeun bahwa papinya teu sah disukunkeun, ente awal teu sah disukunkeun, lamia sajabeun teu sah disukun. Sing buktikeun coba buktina. Lamun nyukunkeun Pak. Bakal dikawitan ku harapan syukur. Laras teh. Jadi lamun disukurkeun Pak bakal dikawitan ku harapan syukur. Berarti ibtidabis. Berarti lamun ibtidabisakeun teu bisa dibaca dan mimitina naon syukur. Santeu lamun papieuna disukurkeun. Teu sah. Sabab bakal dikawitan ku harapan syukur. Terus bakal dikawitan ku harapan syukur. Jita teras lamun lampil awal disukunkeun. Teras lamun lampil awal disukunkeun. Bakal iltiqo sakinen jeung lampil saking. Dina waktu patepung sareng domir. Seperti dina contoh dahrajatu. Ngali dia. Jadi anu disukunkeun teh satu lampir ain. Lamun disukunkeun lampir awal berarti bakal hasil iltiqo sakinain.